Ku Ibu di recordnya tos. Sok mangga orang kawitan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tah alhamdulillahnya dinten ayeuna Agustus kaping 27 tahun 2002 hiji orang tiasa tepang panginten hidup teh ayeuna teh munggaran atanapi nembean ninggal ibu salaku guru bahasa Sunda ngajar margi di kelas 10 teu aya pembelajaran bahasa Sunda. Wilujeng tepangnya tepangkeun nami ibu Emma nya ibu ngaulang bahasa Sunda di SMKN Jatiluhur. Tah, ti dieu ge ibu ge masihna teh nembe ninggal rarai anu ararenggal nya margi boge teh wanoh. Oke, ku ibu wawanohana sambil berjalan aja lah KBM ya. Tah, margi kamari mah lagi ngajar heula nyo nanti ya. Yuk. Nah, margi sabulan kamari, sasasih kamari hidup teh teu diajar ku ibu, margi ibu cuti, tapi ku ibu tos dipasihan tugas pancen. Kumaha tos aya kan pancena? Berupa LKS siswa. Ayo. Kahapus, Bu. Udah, Bu. Kahapus Ya. ka riset we anak. Nah, tapi satu acana cing cobinya ibu hoyong naros ti dieu. Ti dieu sadayana tiasa nganggo bahasa Sunda. Biasa, Bu. Biasanya cik saha ti dieu anu ti dieu saha anu ti luar pulau. Ti luar pulaunya lain ti luar kabupaten atau napi kecamatan. Di luar negara. Tah komo ti luar negara. Ya, saha aya teu ti luar negeri atau napi ti luar daerah? Teu aya nya berarti ieu aslinya. Ada, Bu. Asli orang Sunda, Bu. Hah? Asli orang Sunda. Nya. Nah, berarti alhamdulillahnya kelas 11 tahun ajaran 2002 hiji ieu sadayana orang Jawa Barat. Ku kituna urang kudu bisa nyarios nganggo bahasa Sunda anu leres. Namun misalkan teu tiasa urang diajar margi hidup cicingna di Jawa Barat, nginum cai ti Jawa Barat nya kedah tiasa bahasa Sunda mah. Meskipun misalkan ya bahasa Inggris penting, bahasa Indonesia kudu, tapi bahasa Sunda mah hidup teh kedah terang sahenteuna nya. Langkung sayana hidup tiasa nyarios nganggo bahasa Sunda anu merenah. Tah, dugikeun ka dieu ibu bakal nge-share screen heula materi anu kamari. Bilih aya anu hilap. Kayak mana nya? Tah ieu. Ibu tos katinggal ya. Oh nyata, kade tong hilapnya on cam sadayana supados ibu teh hoyong ninggal ieu raraina ujang-ujang nu kasep. Teras cece anu geulis nya sok tinggal. Teras tong hilap dina namina. Misalkan contoh ieu Satrio Ardiansah kelas 11 DPIB 2. Jantan ibu katinggalnya ti dieu oh ieu kelas DPIB 2 kanggo naon ieu teh kanggo absensi. Jantan ibu ninggal absensina teh di dinya. Nah, engke minggu payun mah engke ibu absensina bakal bakal ngapungkeun, bakal ngirimkeun dina Google Form. Jadi engke saatos pembelajaran hidup ngesian Google Form na eta. Jadi kanggo kehadiran. Tah ieu nya contoh LKS anu kamari. Pas salami ibu cuti sabulan teh ku ibu teh atos dikirimkeun ka wali kelasna sewang-sewang. Wali kelasnya masing-masing sewang-sewang teh ya. Kawali kelasna sewang-sewang kanggo masihan ieu tah materi ieu modul ieu teh kudu dikerjakeun tah ti dieu materina teh aya 2 nya ngeunaan biantara sareng sisindiran tah anu kedah dieusian teh ya tos aya pituduhna udah adanya suruh kalian teh kudu kumaha tah ieu latihan kanggo kaping 4 cenah ti dieu nah tuh nya tos aya terus ti dieuna tuh aya oge pancen kaping 11 Agustus ieu tos aya tah tinggal eusian terus teh ti dieu tes formatifna tah mangga eusian sisindiran ieu materina tah ieu materina nya Ieu mah nganpil doang, Bu. Hah? Ieu di dieu mah nganpil doang, Bu. Tinggal tilu doang, tilu naon. Tacan kepencet, Ibu. Tacan kepencet.
Di ngan ima file doang Bu, teu eueuh etaan. Oh, belum ke share. Belum ke share Heeh. gitu. Ya Belum udah. kebuka filenya, Bu. Oke. Artinya stop share lah. Cing orang share deh. Nah, pokok namanya jadi ayah anu atosku ibu dikirimkan ke wali kelas. Udah pada dapat kan? Ya udah Bu. Cing coba. Lemon kayak gini kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Atau belum? Udah ada belum? Tacan, Bu. Tacan. Lah nah gening. Pokoknya mah berartinya perkawis LKS kayak ku ibu dikirimkan deh. Dikirimkan karena kolom chatnya. Close all table. Kayak ku ibu bakal dikirimkan iya ke kolom chat. Tah, sata acan kadinya ibu bade masihan terang. Oke, kanggo kapayuna pelajaran bahasa Sunda sesuai dengan jam pembelajarannya. Jadi nanti kalian namun misalkan sudah pembelajaran pelajaran PJOK, kalian langsung masuk pembelajaran ibu tapi ibu sekarang mau ngobrol dulu nih, mau istirahat dulu atau misalkan mau langsung tadi pas pembelajaran bahasa udah PJOK. Kira-kira ada masukan nggak? Mau langsung atau misalkan istirahat dulu? Ada yang mau bicara? Gimana? Terserah anak-anak Ibu. Terserah. Istirahat aja dulu, Bu. Nah, istirahat dulu ya. Oke, berarti istirahat berarti sesuai dengan jadwal ya. Nanti kita mulai misalkan jam 10 pas aja wehnya. Nanti jam 10 pas kita belajar. Nah, sebelumnya berarti udah ya kesepakatan pertama nanti belajar minggu depan. Jadi udah PJOK istirahat dulu, udah istirahat lajeng kayak pembelajaran Ibu. Nah, ayeuna kanggo LKS na ku ibu atas dikirimkan ke kolom chatnya eta tingali aya nu mangrupa PDF-na, aya nu mangrupa Word-na ya, ada dalam Word sareng Word sama PDF itu silahkan kalian download ya, terus isi. Tah untuk mengisinya boleh langsung di Word ya, langsung diisi aja nanti PDF kan. Nah, dikirimkan ke WhatsApp Ibu. Paling lambat itu tanggal 30 Agustus ya. Nah, di sini Ibu melihat absen yang 1 bulan kemarin, Ibu dilihatnya dari hasil LKS ini. Kalau misalkan lamun kalian ngerjakeun berarti kayak hidup sasih ka tukang ku ibu dihadirkan karena eta kan tugasna sesuai dengan tanggal per minggu. Nah, wayahna ya berarti lamun anu henteu ngerjakeun nya kayak ku ibu bakal dialfakeun sasih kamari. Tamatak sok mangga kerjakeun LKS-na nya paling lambat nyaeta kaping 30 ya, kaping 30 Agustus. Tah ayeuna ibu dugikeun kadi kumaha patarosan teu? Minta nomor WA-na Bu. Ya, nanti nomor WA-na Ibu bakal di-share ke Itu wali grup ya, kelasnya itu, Bu. ya. Ya, di wali kelas ya, nanti Ibu kasih tahu. Nah, sekarang Ibu akan bikin dulu kuis untuk kalian. Ya, kuis. Nah, supaya enggak masem ya muka-mukana ya, meni semuanya meni pada semangat atau semangat. Ya, ayeuna Ibu bakal bikin heula kuis biar tahu coba kalian udah sampai mana pembelajaran bahasa Sundana. Cik ai kamari maca henteu. Ieu katinggal teu? Tinggal, Bu. Nah, ti dieu ibu biasana ngagunakeun kuisis kanggo kanggo latihan. Nah, ayeuna ibu bakal ngalatih coba ibu hoyong terang materi ngeunaan biantara. Nah, aya anu pernah ikutan seperti ini kuisis? Aya teu? Enggak. Atau baru? Ibu aku mah baru dah. Nah? Baru lihat, Bu. Baru lihat. Nah, ini teh adalah seperti tes, seperti Google Form, cuma ini mah langsung live. Jadi kalian yang betul teh hasilnya langsung keluar video. Kayak katingali saha anu betul semuanya, saha anu salah semuanya, kayak ku ibu katinggal. Gimana ibu cara masuknya? Cara masuknya nanti ku ibu iya bakal dikirim linknya nya. Tah, linkna ku ibu dikirimkan ke ku ibu dikirimkan linknya ke kolom chat.
Nah, kalian tinggal klik aja link anu ku ibu tos dikirimkeun atau lamun misalnya ibu loading teu tiasa secara manual teh. Jadi hidup ka Google ya, tos ka Google teh ka Quizzes tuh itu udah ada yang masuk nih. Ka Quizzes terus tah ti dia aya join a game. Ya, join a game. Tah, nanti kalian tinggal klik join a game-nya. Ya. Pas udah diklik join game, kalian tinggal masukin kodenya yang ini. 594718. Nah, ieu Tania, Cindy, Sarah, tos lalebet tanya. Terus nanti bakal ada masukkan nama kalian ya, itu teh. Nah, ini udah pada masuk tuh, udah 11 orang udah masuk. Ibu udah lihat di sini ya, bisa lihat di sini. Siapa aja yang masuk tuh? Bayu, TBSM 1, oke. So, gimana? Ada yang kesulitan untuk ke sana? Oke, good. Ada 19 orang ya yang udah masuk, 20 orang. Udah gini gimana, Bu? Nah, kalau udah gitu nanti tungguin dulu. Nanti tunggu karena Ibu belum mulai permainannya. Ibu masih nunggu partisipannya ya. Iya. So, kita tunggu sampai jam 9.59. 2 menit deui nya, sok. Ngantosan. Oke. Kumaha atau selalebat atau misalnya ada kesulitan boleh naruh sa Ibu ya. Oke. Udah ada 28 orang dari Cing ini hari ini ada berapa orang masuk? 52 orang. Kalau bisa berarti harusnya 51 orang ya yang masuk. Oke. Teman. Sok. Kumaha. Samenit deui nya. Sok, mangga. Ibu pada nyantai heula di pantai. Hah? Kirim ulang gulingnya. Ibu Cilina ke pantai ya, Bu? Iya teh karena corona jadi pantainya pantai virtual. Sok. Oke, tos 40 jalmi no lebet. Saya 4 hiji. Tasok. Semenit deh ya. Ibu antosan. Upami atau 8508 ku Ibu langsung di kawitan. Bu kirim ulang gulingnya, Bu. Eta ya ada di chat, ada di kolom chat coba. Kariset Bu tadi, Bu. Oh, ya, boleh. Udah di copy ya. Mangga. Soknya enak Ibu kawitan ya. Oke, di sini udah jam 9.59. Oke, kita play start. Mangga hidup esian, pilih jawaban anu numutkeun hidup leres. Oke, mangga dikerjakeun. Tinggal klik. Udah mentok senyum. Itu baru udah pro tuh. Hanya pro makan kebab gitu ya. Tuh. Hey, bud. I just want to thinking at you a couple of weeks ago. Kucingnya salto aja. Raihan, suaranya di off-kan ya. Oke. Nah, aya nu nararek tah. Ibu bakal ningalikeun 5 terbesar aja ya. Nah. Oke. Wah, hebat Siti nih. Sok, lajeng. Ngan 5 soalnya, ya, sok kerjakeun. Lamun anu maca LKS ti Ibu mah pasti tiasa ngerjakeunna.
Oke, Muhammad Fikri tos rengsenya, Siti Ragen tos rengse, Nur Latifah. Ibu bakal ditinggalikeun heula di-show-keun heula sadayana. Oke, itu ya tara racan. Aya peringkat-peringkatna nya ti dieu tuh. Sastra panerinya, Bu. Sip. Anu atos keantosan heula nu sanesna nya, tapi da di waktu sih sakedap deui beres. Bu boleh kirim linknya lagi Bu, keluar sendiri tadi. Teu sawios engke deui we nya, ieu soalna tos dikawitan. Oh iya Bu. Oke, ku ibu atosnya, tah ti dieu katinggal peringkatna. Nu kahiji tadi tah aya Muhammad Fikri. Wah, ti dieu nya tah saurna teh Muhammad Fikri, ti dieu nomor hiji, nomor 2, nomor 3, nomor 4 soalna leres. Soal nu kalima lepat keneh. Tah terus Ardi Juniarto. Kelas 11 TBSM 3 sareng Siti Ragen. Ieu 3 peringkatnya. Terus anu kahandapna oge aya keneh. Teu sawiosnya saya hidup ngerjakeunana tah anu teu acan peringkat di luhur teu sawios. Namina oge kan diajarnya urang. Almun salah teu sawios. Da eta oge kan urang sakola nya. Muhammad Fikri kelas TBSM sabaraha Muhammad Fikri teh? TBSM sabaraha? TBSM 1, Bu. TBSM 1. Oke, engke kanggo Muhammad Fikri, engke ibu bakal masihan reward-nya, tapi engke ku ibu di japri, oke? Fikri nah ya. Dugikeun ka dieu kumaha diajar bahasa Sunda teh? Bahan belajar bahasa Sundanya, kudu sing seuri atuh tong ieu tong ngabetem wae jeung tong ieu meni pada marurung Salah kabeh, Bu. teh. Tah sapertos kitu. Pokona mah ku ibu diemutan deui nya, diemutan deui. Engke tugas LKS-na paling lambat tanggal 30 Agustus. Jadi kalian ada waktu 3 hari lagi untuk mengerjakan LKS. LKS-nya dikirimkan ke WhatsApp ibu berupa PDF ya atau berupa Word, pokona mah bebas. Ya, yang penting mah kalian kirim tugasna ke ibu. Engke nomor WhatsApp ibu bakal dikirim ke wali kelas kalian. Jadi engke ke ibu bakal dikirimkeun ya ke wali kelas. Jadi nanti wali kelas yang nge-share di grupnya. Dugikeun ka dieu kumaha ya patarosan teu? Ente Bu. Kumaha ya patarosan? Atau serengse ya pamit aya patarosan tah dugikeun ka dieu hatur nuhun pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dicekapkeun sakieu sok mangga ayeuna mah hidup kerjakeun LKS-na nya upami teh aya nu bade naros mah engke tepang deui sareng ibu Minggu Payun materina masih keneh ngeunaan diantara anu sapertos tadinya makana baca LKS-na. Hatur nuhun kana perhatosanana wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sok mangga live ya. Oke, ku ibu bakal di live